teu kaharti batin ku batin deui. Jadi kena tak ulah eta ulah nu tak itu nafsu nu aya di dirina. Kadang-kadang dicoba ke si eta make baju eta emang bener nutupan aurat yang ibadah apakah aya kadua tidinya selain daripada nutupan aurat yang ibadah teh aya hayang gaya, aya hayang necis, aya hayang bagus tandek dipiceunan etana. Ngudik dipiceunan etana tah. Supaya ulah baju eta ganti aduh ka baju-baju urusan zahir tapi dek dibatin gitu. Kuari mah geus bisa ke Allah lepas. Nah, nu tadi teu menang jadi RT, teu menang jadi lurah, teu menang jadi bupati. Kuari mah bila perlu diinstruksikan jadi bupati sia di negara sia. Jadi gubernur sia di negara sia. Kuari mah jadi gubernurna jadi presidenna geus teu hayang sabakatul hiber-hiber acan kana dunia semata-mata endek hubun nas, hubul qaum li ikhrajihim an zulumati tabaihim ila anwari nurihim. Ila anwari nurillah. Kuari mah dek dipiceunan masyarakat aing mantak hayang jadi presiden sote sia ku aing dek diajak dek dikaallahkeun kuari mah lain hayang dunia sia silahkan jadi raja. Ulah urang neuleu Sunan Demak jadi raja, Sunan Maulana Sadudin jadi raja, kita juga apa salahnya? Ye dipantaukeun bisa ku aing sia. Datang-datang nyonto jadi raja na bae. Atuh suluk lah heula. Tah saha muridna mundek siap digulang gaper ku guru sedengkeun bepait jasa urang usaha bogalah urang showroom urang usaha bogalah urang gitu naon gitu ruko kemudian urang guru cak guru teh kadekeun ta ruko kadekeun ta showroom atawa piceun tah benang hese capek lah mualah dek terus bae mah showroom berarti datang ka dinya geus lain dek jadi wali berarti dek jadi wali showroom pengurus showroom berarti oh tiga gitu bae ai guru nama aya sepanjang dunia aya guru aya bae pimuridena mana pimuridena saha geus siap kan